duit katanya euy. Si Tarsi. Andal kieu pokoknya mah gedean duitna. Aduh. Pak RT itu euy. Lumayan nih karena Pak RT dia. Nginjem mah ke Pak RT bukan aya bukaan deh yang tamah-tamahaneun berkeun aduh. Assalamualaikum Pak RT. Aduh, kumaha damang Pak RT? Alhamdulillah damang. Nyalira wae Pak RT mah nih. Biasa kenis ya. Tadi ke mana, Mate? Tadi ke mana? Ih, Mate pas di Bumina itu Starsi. Aduh, ngirim celik Pak RT-nya. Sok bubragi brig wae atuh. Biasa Pak RT, ku kebutuhan. Geus kolot mah cicing padahal mah. Ya teh ieu ku kebutuhan mah Pak RT. Ai pelebah dinya mah. Pak RT bisa nyalah kenya. Kitu Pak RT. Aduh. Yuk, cai acan. Wios Pak RT, wios. Aduh, iya Pak RT, ya, Mate. Sok, naon mah. Mate. Kumaha nya nyebutkeunna jadi isin Pak RT. Isin lagi RT mah sok ayo. Makanya. Ieu Pak RT ieu, nya. Mate keur ieu keur butuh jeung besar beas. Butuh duit. Pak RT kieu tadi aya nu mere tapi tadi buka-buka aja. Aduh. Kapanggih mah beureun kebenaran ieu rezeki mah beusnya. Kita masuk nyeun pieutan wae Wah. Cahaya. Bara-bara mah sing manfaat. Aduh, ieu ridho Pak RT. Alhamdulillah ridho. Alhamdulillah ridho ku abdi di ieu nya, ditampi ieu ya. Anggo we. Aduh, nya mah Pak RT. Sanes kirang ieu nya. Mak buru-buru ieu nya. Aduh, atur nuhun Pak RT. Kami. Atur nuhun pisan. Kami tadi jalan ya. Nya. Geus teu aneh mama eta mah ujung-ujungna ude, ujung-ujungna duit. Naradalang kopi lah. Sugan we ceng aja. Sebelah. Tapi tutup nih. Tutup. Makanya kamarana. Kayak mana? Matarsi. Kayak mah orang. Yang geus satu bareng. Ayo juga yang mah orang. Ayo. Saya si emak nih. Ini si emak. Mari balik. Udah menges. Jajan ya. Jajan wae. Tadi geus dibere manuk teh. Ayo urang mah nyuncai. Kumaha tadi pake ieu nyawer? Si ieu tadi dipake nyawer. Ayo. Desi. Asma, ditayangan ku mama teh tadi. Aduh, ya teh. Ya. Asma itu mah. Ya tuh, Mak. Ini Pak RT tadi teh. Hai, Matarsi. Karena duit nih harejo aduh yuk duit nang amplop di Pak RT iya euy barahanya euy alah 2.000 perak iya aduh bener Pak RT mah euy ku tega-tega teuing ieu mah aduh mah bener ieu mah mahi atuh jeung beli ieu ge jeung dibeas kurang kene rumahnya nih wajeng jajan. Kok isinya daun sih? Teh, aduh orang kemarin membuat goreng kasih emak. Balik atuh ayo dah. Mesti kasih emak. Carekan. Waalaikumsalam. Teh, mana tadi? Amplop tadi. Duh, ya mah waduh tuh. Besi pajarkan bohong mah tuh, ya mah daun. Mana teh daun? Matarsi mah bohong. Ya, amplop Matarsi ieu. Bila aku mau isina daun. Ih bener, tanyakan lu si teteh mah daun jero nage. Si Tarsi. Urang ge kaget jeung sieun. Mana mah kagetnya. Aduh, untung lain emak ieu nu nempo kilung emak mah aduh. Pasti ieu mah kaget emak ieu. Isina kieu. Ieu mah bener si teteh mah. Eta si teteh ka mana? Kabur masih yang dicarikan kok mah. Kabur eta mana? Program mandiana. Mama nih menang duit. Ieu Pak RT nya eta ieu Pak RT. Nu serius mah 2.000. Pokona mah emang saya dijakira sakieu meureun. Emang ada amla itu nya.
nya. Aduh, ayo mas, patuh mas make, ayo, kan masih taksi suka naik, ayo, ayo, baru masalah lo, atau mas berangkat ngaji, ya, ayo. Panci, besi anu asup ya. Lumayan kan, orang jadi imah teh. Bang. Aduh, kemana ya, oi? Itu boga budak minta jajan itu. Ya ketegang gitu kudu ka mana atunya. Aing lu di jalan ya mah yo. Jalan pintas kasih tarsi. Minjem yo. Pasti astagfirullahaladzim. Ai sieu teh sarua balangsak jeung aing lah pokona mah. Bos aing mau mangkat heula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, setak teh aya nya euy. Sugan we atuh aya. Neng, bantuin mah Neng. Aduh, mamencos Neng, awas Neng. Bantuin. Siniin, bantuin ya. Teteh pada ngaji. Ini mah, aduh. Ini Neng kemana? Ada kamar tarsi. Naon? Ya perlu kubu. Tuh itu. Maaf ya. Waalaikumsalam. Jam. Kenapa tuh eta? Biasalah. Saya kamu bak kuenya geuning mana? Iyalah, mamencos. Iya mah. Mas Neng. Sama geuning lo bak kuenya. Aduh. Lain. Ibadah we. Ngomong-ngomong naon? Aya perlu ante puhu. Perlu naon? Lain. Sugan didinya buka teteuneunan. Boga, tetenan di tukang teh imbe. Sama aing lain teh kebenaran aing teh. Aing barang injem. Barang injem naon? Curiga deui wae, ieu pastilah ujung-ujungna nginjem duit. Gawean deui teh mokeun ieu mah sarua kosi ngewet nginjem duit teh, jeung nginjem duit Dasar jelema duaan mah hese, mama teh Sebentar sih, kebenaran. Akang ulang. cenah ulang teh, emang aya perlu naon sih? Ada pinjam duit, aing teh jam beli beas. Nginjem anu boga. Pantesan curiga teh genah. Aing pinjam anu boga. Kedeungnya aya amplop mah kedeungnya. Sok aing atuh. Neng, Alhamdulillah, aing euy aya euy. Aduh, ya masih makan mana nih kayak aduh, ya kedeungnya nakonnya. Hek aing tumbuhan lah bohong. Tuh untungna we aya si Tarsi. Alhamdulillah aing jadi katulungan ye. Kabeli beureun aing beas ayeuna ye. Alhamdulillah ada pokona mah. Aduh Neng, di mana Neng amplop Neng? Itu tuh. Oh iya semari alah. Aya we jangan gawean si Ijen teh lah. Tempokeun digawean deui ieu mah. Make ieu amplopna make jalan daun aya. Ada duitan antep Ini Neng. Neng pakai Neng cenanya Neng. Jam. Aya ya. Amplop apa? Alhamdulillah atuh heuh nya. Mohon atuh nya. Ulang jadi amplopnya. Aduh nuhun pisan di aing Milik jerona. lain mah bisa gila. Sana budak canda lahar pisan, can kabeli beas-beas acan. Kada jalan ya. Nuhun nya. Aduh alhamdulillah ye. Kada jalan. Tulungan. Itu karunya budak. Mamencos yang ngarinjem duit we. Rasana teh digawean bareng ka si Iot Nyawa-nyawa ngaji legur pokokna mah reuas, jengkang deui tah di warung tah. Neng beunaan deui Neng aya. Neng naik. Kabeli beas-beas acan aing mah kieu da angan sampai teh. Tapi boga 2.000 ieu nang Pak RT ya. Lumayan ya. Jajan ke warung bisa dia. Aduh, aing ya. Duit mana mah ya? Jadi ke warung bisa dia teh. Si Imam nih bunga gitu. Duit tuh. Hayek mari lu jajan ayo ke warung beli beas. Ayo. Ini baru. Kan lu pernah ngedit aing can lunas acan dah. Nang duit tapi kredit. Udah sok gandeng.
Masuk gandeng jangan hidung mah. Aduh, gedung budak, aing mun sila panto. Sini mah asupan aing di jero teh loba. Segala enak. Rarang game emas mah segala enak aing teh balatak di jero teh ayo. Mak, Mana kesana mana? disulit. Yuk anak si RT yuk. Ada duit 2000, emak. Ngasulin di mana? Di itu. Manulin wae mana mah. Ayo. Ini lu jeung mah ka warung ya. Ayo. Mang jajan. Lumayan ya, buka duit 2000 dua teh. Jajan we Hei, Kang RT mah. Cari kopi. Aduh, siapa kos tutup baru lagi baru dah. Coba tinggal heula. Buka kene kedengeran. Aduh, betul buka kene. Dia. Bentar saya aja mah. Sia kutang aing ka Tica. Aduh, kutang baju. Si mata. Ayo buru. Ayo jalan-jalan mah. Aing mau penker loba duit tuh, ngejepok ieu tuh. Sok ayo buru, naon? Sia jajan ulah leuwih 5.000 sia duaannya. 2,5 ewang. 2,5 ewang. Bayarna sia aing duit kejeplok yang bayar jeblung. Yang bayar hutang aing teh boga hutang. Ayo atuh. Sarajana aing meuli naon atuh aingnya. Ayo kamu senang malah ngora. Aduh, aing cangirang beringanan dia teh. What? Atuh. Sok buru. Ayo buru. Sini tutup pasir, ayo buru. Aduh. Buka kene euy. Beneran ya. Ayo tuh buru. Lelet. Ayo buru. Ya, ya. Aduh, oi. Tuh bablak aja. Pernah aja ya. Akar balanya, bener lu pakai balanya oi. Ayo duduk menang di mana ya tadi duit? Si Tarsi. Si Tarsi? Oh. Ente kenaon? Ente bukan nama. Ayo nana curiga ya. Lain masalah curiga ini bukan nama. Buru atuh buru. Tinggi buru naon. Ini saya buru dah. Sok. Dia nganyuk kalanya. Ayo mangga. Siap kudu nganyuk. Ayo mah tegak duit. Herakun. Tadi dari CR 2.000. Geus beak kada kilo. Tuh. Ain eta sing sabar nya. Bukan nama sing sabar aing mah nya. Aing balik heula. Ayo jam. Sia ieu. Nah, aing arek mayar kudu kieu patut ieu. Aduh, ieu aing setan sih ngabawean ka aing. Biaram jadah heula. Dasar. Aduh, musik. You